awaluha qauluhu ta'ala nomor kahiji dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, jadi nu kahiji teh nyaeta adekeun salat jeung kaluarkeun zakat, mayar zakat. Hartina jadi lamun aya jalma anu sok salat tapi tara zakat maka otomatis salatna moal ditarima salagi eta zakatna can dikaluarkeun lamun posisi tos memenuhi syarat tina perkara zakatna. Atawa sabalikna aya jalma zakat luar biasa alus bager zakat geus memenuhi tina syarat zakat dikaluarkeun tapi salat tara maka eta jalma zakatna sarua moal ditarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha carana supaya ditarima ku Allah? Maka eta jalma kudu dilakukeun duanana bebarengan. Nah eta kudu